Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak RT satu asa nahampunten bilih abdi ngaganggu waktosna sakedap. Perkenalkan nami abdi Ipartia sareng ieu rerencangan abdi Siti Khadijah jeung ieu Dini Sakila. Abdi sareng rerencangan dipancenan tugas ku guru bahasa Sunda di piwara ngawawancara salah saurang Bapak RT. Nah, si Mabdi sareng rerencangan abdi ngajadikeun Bapak janten narasumberna. Teras Bapak tanapi henteu lamun diwawancara ku si Mabdi sareng rerencangan. Naon suka dukana jadi RT, Pak? Suka dukana lara jeung dukana ya dinikmati. Sabaraha lila masa jabatan jadi RT 5 tahun. Bapak RT masa jabatannya 5 tahun ke depan. Saha nami lengkap Bapak? Pak RT Oki Jadi Bapak tos beraha lami jadi RT? 5 tahun kepayun. Pemilihan jadi RT eta dipilih secara naon? Dipilih secara masyarakat anu terriungan didorong di para rerencangan RT, wakil, dan dusun. Saha Bapak ngalengkapkeun warga anu sulit diatur? Nu sulit diatur untuk bisa diatur ya kalau abi dinikmati da eta geus maksimal abi pegawaian abi da abi rek diwawancarakeun ka bapak-bapak tokoh-tokoh masyarakat anu supaya ngarti abdina gitu. Namun aya masalah sareng warga, apa Bapak menghadapi masalah ieu nyalira? Ya kudu berdamai jeung antara rencangan RT, wakil, dan ketua Karang Taruna ya kumaha carana ieu warga anu cek pribasa ugal-ugalan lah gitu ya. Nah, itu harus perlu dibereskan, didamaikan supaya hukum kaharepna. Lamun henteu nyalira sareng sahabae. Nah, paling abi sareng rencangan duaan lah. Kumaha jalan untuk keluarna supaya masyarakat eta sabar kaharepna. Naon alasan Bapak hoyong jadi RT? Bapak ya kumaha ya hayang teu hoyong jadi RT karena dorongan di masyarakat yang rencangan RT dusun palurah tapi tos diincar sacana gitu. Naon bae perangkat-perangkat RT? Perangkat RT ya baju siapan kelengkapan data anu keluarga anu maksimal keluarga sareng rencang-rencangan Itu pandai sangkot di baju. dasar nih apakah biar Jika tidak RT, terus yang menghadapi warga itu apakah RT? ya kami lapor ke atas ke pemimpin kami bahwa ini warga tidak bisa dihadapin dengan Pak RT dengan Pak RW ya kami lapor ke atas. Naon bedana RT sareng RW, Pak? Ya beda antara RT dan RW ya santen lagi luhuran RW da RT kudu nurut ke RW. Naon bae tugasna jadi RT? Tugasnya mengayomi masyarakat ronda naon keluhan masyarakat kita harus dipenuhi sepenuhnya. Apa Bapak bunga jadi RT? Bunga geus saya nikmati karena geus kewajiban anugerah tinu kuasa bahwa kami dijadikan RT keluarga dan rencangan pimpinan segala tetangga-tetangga. Pasihan alasan naon Bapak seneng jadi RT, naon suka dukana jadi RT, Pak? Suka dukana jadi RT ya ente suka ya bisa anu mengayomi masyarakat. Nah, sakieu dibondong-bondong Bapak ayo jadi RT, Pak Hakim ayo jadi RT. Abi teu bisa mundur. Ya pasti lamun lain. Abi saha deui
Ya iya geus anugerah ti nu kuasa, geus amanat ti nu kuasa abdi jalankeun ka hareupna. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.